di ditu di Cirebon di wilayah lembur pedalaman ieu teh ieu lembur galungan ku ari teh ge hese keneh aya mobil ge rada hese pedalaman aya musola leutik didinya aya kepala suku masyarakat aya didinya aya bedug ujug-ujug minggu ieu ngamuk. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang hirup di akhir zaman ieu kudu lobakeun cicing di imah. Hadza zamanu sukut, ulah loba teuing ngomong. Ngomong ngaburahul be ngarobrolkeun calon beteureun naon untungna. Hadza zamanu sukut waluzumul buyut, caricing be di imah geus ari aya keneh jangdar geus di imah be eueuh jangdareun aya ge karung daharan be karung warido bilkut. Iyalah zaman fitnah ieu teh masyaallah. Prak be di ditu di Cirebon di wilayah lembur pedalaman ieu teh ieu lembur galungan ku ari teh ge hese keneh aya mobil ge rada hese pedalaman aya musola leutik didinya aya kepala suku masyarakat aya didinya aya bedug ujug-ujug minggu ieu ngamuk. Bedug ngamuk jadi sok sasada sorangan. Ya Allah, nu nabe tuh betul puting ramai ke masyarakat narelejih teh bengke narebe di aya nu nabe aya sawaktu-waktu aya penampakan buukna putih awakna hideung. Makanya di labor eta nu kos gitu eta teh waliullah dah bae atau gempar di lembur eta teh eta seg be kepala suku na teh turun temurun menangnya na teh ya wasiatna teh ti kepala suku nu memena kieu doang bahwa ieu teh bedug dijieun baheula ku kesultanan barek be tadi saya eta teh di keraton kemudian nyieun lah nu gede bareng nyieun nu gede tanu eta dititipkeun ka kepala suku eta tek be ti dieu teh mun kepala suku maot titipkeun deui terus be turun temurun geus be nyana mah sama sakali geus teu nyaho naon komo di kesultanan mah teu nyaho cerita seperti itu nyahona barang kuari ngamuk ya bedug ngamuk sek be ka para sesepuh ngimpi ieu bedug hayang dibawa ka Masjid Kanoman. Tah eta lajukan dia ieu teh langsung datang ke Kesultanan Cak di ditu teh di dieu mah Masjid Kanoman aya ge Keraton Kanoman. Keraton kasepuhan ari masjid mah Masjid Agung. Ari masjid agung eueuh jeung Masjid Kanoman barang prak bae ieu teh oh korenganan di dieu ayana ngimpi dieu peuting ieu keneh kudu gegeuraan dibawa ka dieu ulah geus teu betah hayang nyamperkeun dulur kula jadi cekna bedug ieu dulur kula aya di pondok tuh dulur kula mah nyana manggeus ditu bisa ngadengekeun ngaji jeung sajabar kula ge atuh hayang tangamuk nyana hayang ilu ngaji kita bedug ya Allah set batak dia hayang ka Masjid Kanoman tah eta teh kan bagian daripada karomah daripada guru urang almarhum lain karoman Haji Pendi
siapa lu? Ya Allah ya Robi, itu kan itu ya Masya Allah ya minggu-minggu iya nu mantak rak be ngadadak ge kos kitu ieu teh teh Masya Allah bedug bae nyana hayang iluan bedug bae berarti kan ieu teh anu teu ilu ngaji eleh ku bedug ketumna saha bae ya Allah tuh mantakan iyalah ahli Allah tenar guru urang teh almagfurlah luar biasa ngobrol ge teu boga rasa tenar namun teh biasa bae ya Allah sugan lajon nepak dada kula tah eta nu ngaku-ngaku murid di tanu kos kitu Masya Allah cerik mun dianggap tukang ibadah teh cerik jatilo jaka haji mah pantang akrab jeung kula teh jeung kabeh adi-adi nyebutkeun ka haji jaka haji mah kos kieu seuk ngaji teu bisa naon teu bisa terus beku batur dianggap bisa ge tuh Masya Allah jakarar itu ieu teh ari kuari beuh Masya Allah Haji Pendi hayang viral di tontot-tontotkeun kuring tah geus we urang matuturkeun para ahli-ahli Allah hadza zamanu sukut geus urang maningan loba cicing insyaallah salamet mudah-mudahan be urang salamet geus kuari mah urang doakeun be para calon-calon dewan ti partai mana be jaeta ge dulur urang kabeh Islam agamana dulur saagama lain Islam agamana dulur sanagara calon presiden kitu keneh ieu teh Islam dulur urang saagama sanagara mantakan urang daroakeun be ieu teh ya mudah-mudahan dipaparinan sehat dipaparinan panjang umur nagara urang aya dina kasalametan teu aya huru-hara teu aya fitnah nanaon ieu teh ya mudah-mudahan Allah mere rahmat ka nagara urang amin ya Allah ya robbal alamin geus teu kudu urang ngabanggakeun ieu ngahajar itu ngabanggakeun itu ngahajar ieu teu kudu kitu rugi nu aya mana rugina nu aya itu deuk jadi deuk teu terus be urang untung naon itu kan geus we urang ngadoakeun jadi dituna ge urang nagara urang demokrasi bebas kan kamana be eta teh geus ulah aya kieu kitu urang tenangkeun mudah-mudahan urang ieu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala